Wilujeng sonten abi ayeuna aya di palihan dusun handap perang blok Ciloa. Abi kataji aya salah sawios sumur kapungkur jigana ieu sumur teh tos ti kapungkur ya. Duka ari ngandung sejarah sareng kapalih dieu mah. Katingalina mah sumur kapungkur caina herang keneh mung da tos teu patos karawat margi ayeuna mah cai lumayan seueur. Ieu ragi turunna kapalieuna diabadikeun tuh hadapeun tangkal Aceh anu tos taunan tangkal Aceh na gini. Palih ditu teh aya takus tah kapungkur mah kacarai teh kanggo BAB teh sok di dieu sok dina nu kieu aya nyebatkeun jamban aya nyebatkeun takus lah rupi-rupi anu penting mah sami we paragina. Palih dituna teh kakaler ternyata makam ageung mung parantos kalebet ka desa Dewasari kecem kuring turas taros ieu sumurna aya kaitanana henteu sareng sejarah desa handap perang atanapi sejarah anu ngajanten pangbuka lembur di dieu yang taroskeun kayaknya margi salah sawiosna upami ningali mah ieu sumur teh sumur anu islami kacida sumur teh kapungkur lah malihan di palih dieu teh kantos aya anu dianggo balai desa handap perang sateu acan ngalih ka palih kidul mung abi ge kirang terang palih mana aya saur sepuh anu terang mah cenah aya keneh titilasana teh duka jublagna duka naonna nanging ke lah coang rada ngadongeng salit. Aya lelean euy